Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kending ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abu Napisah. Fa ingkila mangka lamun dicaritakeun naon kaepa ya jema'u lapan kaepa ya jema'u kaepa halna kumaha ya jema'u ngumpulkeun itu nadir huma kana itu salatayan bitayamumin ku hiji tayamum ma'ana kulan sarta sanyana saban-saban sahiji min huma tina itu salatayan eta fardun salat fardu. Ujiba dijawab itu kawal bi anna hadihi kalawan sanyana ieu fardu eta kalman siati tetep sapertikeun salat anu poho pil khomsi dina 5 waktu. Ya juju menang naon jam uha ngumpulkeunana itu mansiah bitayamumin ku hiji tayamum. Wa ingkanat sanajan kabuktosan itu mansiah eta furudon pirang-pirang salat fardu. Li anal fardo karena sanyana salat fardu bidati kalawan datna eta wahidatun anu sahiji. Waman sareng ari sahabai jalma eta nasia samang-samangsa poho itu man ihdal khomsi kana hiji tina 5 waktu. Walam ya'lam sareng teu apal itu man ai naha kana datna itu ihda kapa mangka cukup hu ka itu man lahunna tina itu khomsu naon tayamumun tayamum wahidun anu sahiji itu tayamum. Li anal pardo karena sanyana pardu eta wahidun anu sahiji. Wama sareng ari perkara siwahu anu tetep itu ma salianti itu wahid eta wasilatun anu jadi wasilah lahu pikeun itu wahid. Palau tadakaro mangka lamun ingat itu man alman siata kana salat anu dipohokeun ba'du dina sabadana itu tadakur. Lam yajib mangkan teu wajib naon i'adatuha ngabalikan deui itu mansiah kama sapertikeun perkara rojah anu ngarojehkeun itu Imam Nawawi hu kana itu lam yajib i'adatuha bil majmu'i dina kitab al majmu'. Awana siata poho ieu man min hunna tina itu khomsu mukhtalifataini anu beda-beda duanana. Walam ya'lam sareng teu apal itu man aina huma kana datna itu mukhtalifatain sholla mangka sholat itu jalma kulan kana saban-saban sahiji min hunna tina itu khomsu bitayamumin ku hiji tayamum. Aw sholat atawa sholat ieu man arba'an kana 4 waktu kaduhri sapertikeun sholat lohor wal asri wal maghribi wal isai bitayamumin ku hiji tayamum. Wa arba'an sareng kana 4 waktu laisat anu henteu aya minha tina itu arba'an naon alati anu badaa anu ngamimitian ieu jalma biha kana itu lati ayil asri tegesna salat asar wal maghribi wal isai wal wasubhi bitayamumin ku tayamum akhara anu sajen itu tayamum. Payabra'u mangka lubar ieu man biyakinin kalawan yakin. Awanasya atawa poho ieu man min hunnatina itu khomsu muttafiqataini kana salat anu akur duanana au saka atau mang ieu jalma pitipaki hima dina akurna itu muttafiqatain. Walam ya'lam sareng teu apal ieu man aina huma kana datna itu muttafiqatain. Wala takunu sareng teu kabuktosan naon al muttafiqatani anu akur dua illa min yaumaini anging eta dina 2 poe. Payusolli tuluy salat ieu jalma al khomsa kana 5 waktu marrotaini kalawan 2 kali bitayamumaini kalawan 2 kali tayamum liya bro'a tuluy. Lubar ieu man biyakinin ku aya yakin tatimatun. Ala paki ditohu roeni eta tetep kajalma anu henteu aya
henteu aya susuci dua wahuma sareng ari itu tohuroen eta alma ucai waturobu sareng tane kamah busin sapertikeun jalma anu dibui bimahalin dina tempat laisa henteu aya pihi eta tetep dina itu mahal naon wahidun salah sahijina min huma tina itu tohuroen ayu solia ari solat ieu pakid ayu solia ari solat ieu pakid al pardo kana pardu lihurmatil wakti karena ngahormat kana waktu wayung idu sareng ngabalikan deui kana solat itu si pakid ida wajada wayung idu sareng ngabalikan deui itu pakid kana solat ida wajada di mana-mana manggihan itu pakid ahadahuma kana salah sahijina itu tohu roen wa inna maya idu sareng pasti ngabalikan deui itu pakid bitayamumin kana tayamum bimahalin dina tempat yaskutu anu gugur bihiku itu tayamum naon al pardu pardu id lapa idata karena henteu aya paedahna eta maujud pil iadati dina ngabalikan bihi kana itu tayamum bimahalin dina tempat la yaskutu anu henteu gugur bihi dina itu mahal naon al pardu pardu wa khoroja sareng kaluar bil pardi kulapad pardi naon anaplu sunat palayap alu mangka henteu migawe waya kadi sareng henteu ngodoan wujuban kalawan wajib saha mutayamimun jalma anu tayamum walau pisaparin sanajan kabuktosan itu tayamum eta dina waktu nyaba libarodin karena tiris linud roti pakdima karena langka eueuhna perkara yusahinu anu dipanaskeun bihi ku itu ma naon almau cai au yudasiru atawa disimutan bihi ku itu ma naon a'dhauhu pirang-pirang anggahotana itu mutayamim wa mutayamimun sareng teu wajib ngodoan saha jalma anu tayamum lipak dimain karena henteu aya cai bimahalin dina tempat yang duru anu langka pihi dina itu mahal naon pakduhu eueuhna itu main walau musapiron sanajan kabuktosan itu mutayamim eta jalma anu nyaba linudroti pakdihi karena langka eueuhna itu main bihilapihi kalawan perbeda itu linudroti pakdihi bimahalin dina tempat layang duru anu henteu langka pihi dina itu mahal naon talika itu pakdihi walau mukiman sanajan kabuktosan itu mutayamim eta anu mukim wa mutayamimun sareng jalma anu tayamum li udrin karena aya udur kapaka dimain sapertikeun eueuhna cai wa jarhin sareng karena tatu bisa pari maksiatin dina nyaba anu maksiat ka bikin sapertikeun jalma anu kabur li anna adamal qodoi karena sanyana henteu aya na qodo eta ruhsatun kamurahan pala yunatu mangka henteu dihubungkeun itu ruhsoh bisa paril maksiati kana sapar maksiat paslun wallahu alam bisawab.